rumah wae atuh ce libur kerja teh batur mah jalan-jalan ka ditu ce. Atuh udah jalan-jalan ke mana tuh Kang? Kemana we atuh ce? Ke Gunung Galunggung, ke Situ Gede. Enak di sana niis ce. Kalau repeh wae diajak ngobrol teh. Tuh ce si teteh mah jeung si Nyai jalan-jalan ka ditu apa henteu? Tahu Akang? Nah, tuh ce teu ikut. Teu diajakan tawa ece. Ajakan Kang, tadi kamari janjianan ge. Nah, tuh ce teu milu. Pan kamari duit kaji geus kaeucekeun kabeh. Nya duitna kaeucekeun isuk-isuk, tapi buritna aya Haji Wati nagi. Duitna tinggal 500.000 deui. Kayak lamun dipake ulin ku ece, kayak sabulanan kehareup daharna ti mana? Oh no. Oh nya poho boga hutang ke Haji Wati.